A'udu kalimah fi'il mudhari henteu kaparentah kudu ropa, alamat ropana domah dohir, fa'ilna domir ana. Lapad a'udu sah disebat fi'il mudhari kumargi parantos cumpon syarat kamudhorean. Nu mana elatna wa mudhari maka napi awalihi ihdaz zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Ari fi'il mudhari eta di mana kabuktosan dimimitina teh aya salah sahiji harap jaidah anu dikumpulkeun dina lapad anaitu. Dina yaquluna mudhari'an simbi hurufina ti haisuli masyhuril ma'anitati. Jeung ari baris fi'il mudhari marfuun abadan eta diropakeun salawasna salagi teu acan kalebetan ku amil nawasib atanapi amil jawajib. Fa'ilna domir ana nah kang beterang ieu fa'ilna domir ana sabab lapad a'udu aya dina mutakalim wahdah tah kitu. Lamun ditasrif ada ya'udu tah fi'il mudhari'na ya'udu tinggal tasrif ya'udu ya'udani ya'uduna ta'udu ta'udani ya'udna ta'udu ta'udani ta'uduna ta'udina ta'udani ta'udna a'udu na'udu. Tuh kapenat a'udu nah eta mutakalim wahdah sehingga maknana a'udu nyalindung abdi. Billahi baharap jer Allahi majrur ta kudu jr alamat jr na kasroh dohir tah ba didinya teh ba harap jr Allahi na majrur ta ketentuana kudu jr alamat jr na naon kang kasroh dohir ta. Na ari harap jr sadayana aya sabaraha dina jurumiyah sadayana aya salapan. Wahiyya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kaf wa lam ta. Lamun dina alfiyahna aya 20 kitu. Jumlahan jar majrur ta'alluq kana a'udzu ta. Min minasyaitonir rajim min harap jar asyaitoni majrur kudu jr alamat jrna kasroh dohir. Ar-rajimi jadi sifat tina asyaitoni kudu jr alamat jrna kasroh dohir. Jadi nyalindung abdi ka Gusti Allah ti setan anu terkutuk itu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab jurumiyah kalawan nyebat jenengan Allah barianan nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun. Sifatna Allah zat anu mapari nikmat ageng di dunia walatra ka sakabeh makhluk. Sifatna Allah turdat anu mapari nikmat alit Allah di akhirat di ka mukmin hungkul. Bismillahi baharap jer ismi majrur kudu jr alamat jr na kasroh dohir. Sajumlahan jer majrur ta'alluq kana fi'il fa'il anu dibuang. Takdirna ay abtadi'u bismillahi ay huruf tafsir abtadi'u kalimah fi'il mudhari henteu kaparentah kudu ropa, alamat ropana domah dohir, fa'ilna domir ana. Ba harap jar ismi majrur kudu jr alamat jr na kasroh dohir. Sajumlahan jar majrur ta'alluq kana a'udzu ismi mudhof Allahi mudhofun ilaih kudu jr alamat jr na kasroh dohir.
tah idopatna lapad ismi kana lapad Allah eta teh idopatna idopat mahdoh. Nah kang bet idopat mahdoh sabab si mudof ilehna didamel tina isim ma'rifat jantan idopat mahdoh. Nah kumaha atuh are pengertian idopat teh Kang? Nisbatun taqidiyatun baina say'aini tujibu lisanihi majarron abada. Hubungan anu bangsa kaid antara dua perkara anu ngamistikeun JR nu kaduana salawasna. Ar-Rahmani jadi sifat awal tina Allahi kudu JR alamat JR-na kasrah dhahir. Ar-Rahimi jantan sifat sani tina Allahi kudu JR alamat JR-na kasrah dhahir. Teras sifatna di dieu sifat hakiki. Ari pelenggeran sifat hakiki eta kudu ngaropakeun kana domir man'ut anu disimpen anu balik kana mausufna. Elatna anu dibuang takdirna ae huwa yaudu ala Allah. Al-kalamu wal labdul murakabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu ari ngaran kalam huwa eta ari itu kalam al-labdu eta lapad al-murakabu anu tersusun-susun al-mufidu tur anu mere paedah bil wad'i kalawan bahasa Arab. Al-kalamu jadi mubtada awal kudu ropa alamat ropa na domah dohir. Huwa kalimah isim domir baris munfasil la mahalla laha minal i'rabi mabni patah maharopa jantan mubtada sani. Al-labdu jantan khobar mubtada sani tina huwa kudu ropa alamat ropa na domah dohir. Al-mufidu jantan sifat sani tina al-labdu kudu ropa alamat ropa na domah dohir. Bil wad'i ba harap jar al wad'i majrur kudu JR alamat JR na kasroh dohir sajumlah jar majrur ta'alluq kana al mufidu. Sadacan lebet kana pembahasan kalam urang misti ngertos heula naon ari anu dimaksud kalam teh kitu. Sapalihna ulama nerangkeun yen kalam ceuk lugoh nyaeta kullu ma'a pada min kitabatin au isyaratin au uqadin au nusabin au lisanin halin. Saban-saban perkara anu mere paedah tina tulisan atawa tina lisan, tina isyarah atawa tina cacangredan atawa tina tatalian atawa tina lisan pada harita contoh isyarah kitu. Ku juru panon isyarah ku tatalian isyarah ku tulisan ta eta pengertian kalam ceuk lugoh. Adapun kalam ceuk ahli nahwu mah majtama'a fihi quyudul arba'atu allati hiya labdul murakabul mufidu bil wad'i. Perkara anu tos kumpul kaid anu opat nyaeta lapad murakab mufid wado kitu. Sakumha saur dina kitab Imriti kalamuhum labdun mufidun musnadu wa kilmatun labdun mufidun mufradu tah gitu. Tah pembahasan kangge lapad murakab mufid wado kien dina part 2 na sakitu anu tiasa kasanggakeun kurang sareng leuwihna nyuhunkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.